Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijong wangi ya kasadayana, lijong wayah kieu. Wih lijong hujanan. Nah, wangi goreng ngadungikeun ya. Sababaraha anu ngabatalkeun kana puasa. Ieu sasi saung. Ade. Ya iyalah seueur tapi mah ya anu mah ieu apal we heula ieu mah. Hiji ya. Nahan beuteung. Dahar tidurang. Batal tak puasa. Kedua, nahan hawa nafsu. Naon jadi dia nyarekan batur ke leumpah carekan batal kade. Anu katirun minum batal kade. Anu nomor kaopat teu pira maledog jelema nu keur cicing pan sarua eta teh nyarekan batur batal teu ruksak puasana. Kade bari mah iku iya ngatur latihan ceramah batur mah geus siap-siap rek pasantren kilat ayo kan latihan ceramah alah ya tahu kagok sedang geus ya tak gitu berwargi ada saterasna anu kadituna ngabocorkeun kana saha taroskeun Pak Ustad jawab awat lela tuh